lama arulin di arah hotel. Nah, ini nama. Yang kapaginya baru dah kayak hara rese, bawa kesibukan masing-masing. Coba nelpon si Uwik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Duh, sibuk deh. Coba nomor si Angga ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor celana dan... Ruwakna deh sibuk lah. Baiklah ini. Namanya rese gara corona ya cau ge kuat cocodot kabeh deh tuh mah nyari tuh kieu nya di pasar ge kuat eta duh pagujrot eta ya harusing. Aroma pemasukannya. Naon Pang tanya, dari Bumina Tante Meli paling mana? Naon Bumina Tante Meli paling mana? Bumina Tante Meli. Mana? Bumina Tante Meli. Bumina Tante Meli. Oh, itu tuh paling ditu mang. Karena iya ya.
Punten Om. Iya Bu Mina, Tante Meli. Ada apa? Saya suaminya. Ini ada kiriman paket dari toko Ramidang sementara atas nama Tante Meli. Iya, itu istri saya. Paket apa itu? Yang tertera di sini obat kuat beserta kondomnya. Mantap. Istri saya emang pengertian. Mohon diterima paketnya. Bisa langsung dicoba nih. Mama, paket mama udah dateng nih. Mama. Tuh motor geus kabeli. Itu bisa majukeun. Kotornya. Gedeng deh orang kumbah ya si Jagor ya. Genteng sih kita bisa majukeun kira, yang penting aja bersih. Umah motor jang. Mang, ya biasa ya. Mana, Mang? Aduh. Tuh. Aya proyek tapi motor nah ya kemana nya? Minjem kasahnya motor nah. Si Obus aya motor ya. Coba kemana? Ucu pun tiba, ulang pun cinta ya. Salah, uramat lah. Santai dong, jangan deras. Geus Angelo. Ngapain nih? Keur ngalah cau ieu tengali we tuh. Si Obos masa stres ya. Bukan ngubah motor ya. Geus cau ngubah motor. Nanya deui. Cing siara be. Kayak da sisa gawe kemana ti? Siga kos nu kantoran wae. Sia ini rapi kieu geus gawe lain. Sia sok tak apalan nangis gawe na mah geus tegual gorel deui. Anjing sia gawe di kantor lain. Gawe naon sih di kantor? Baju sigara rapih gitu. Tuh yang bagian di kantor. Bagian marketing. Marketing naon sih teh? Si mah apal piran. Aing sebenarnya perlu jeung sia. Saek perlu naon ka aing? Ada lain hagog dia sia. Hagog dia. Perlu ya. Perlu naon di sih ka aing? Aing proyek tapi aing butuh motor. Ih, aing terus urusan aja aing naon? Maksud aing ka dieu. Aing minjem motor sia. Tenang bensin mah. Full sia ku aing desian. Gedeung sia arek pinjem motor. Aya syaratna ye. Ai sia. Babaturan teh kun make syarat wae. Syaratna naon? Siap boleh. Minjem motor aing. Asal sia bisa ngajarkan aing motor, bikin ka bisa. Eta mah masalah kecil eta mah. Oke, sia ajarkeun aing nyatekeun ka bisa. Dia siap. Ki supaya dibawanya motorna. Encik, Siap. kade blok. Nang ngumbah aing tah.
Legit ari usum hujan mana naon ge teu gararing. Nu aya pakaian singa rambai nepi dapur. Denge atuh ari batur keur cerita teh. Heeh, ngadenge ieu. Ari salaki euceuk ka mana teu katingali sih. Subuh mangkat balik bedug magrib. Duh, atuh eta mah suami idaman, nu rajin pisan. Atuh pasti mangkana gra buru-buru kawin. Ih, urang mah can hayang kana kawin mah yang kene bebas. Ari di bejaan teh sok hese ih. Ari geus kawin mah naon ge moal kesepian. Ari geus boga salaki mah tipe tinggal moal katirisan. Komo usum hujan kieu mah. Ih, naon sih cu jadi kadinya ngobrolnya. Punten teh bade tumaros. Mangga tumaros naon? Ari Mumina Abel di mananya? Ari euceuk sana Mang Abel? Abdi istrina. Hah? Istrina Mang Abel?